Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jadi wiwitan, alhamdulillah pujian, rahmat salam kapanutan, Muhammad Rasul pilihan, kasahabat naridawan, kula wargana kabehan. Ieu nadom singkat pisan, itung-itung peringatan. Umumna ka ihwan, utama ka diri pisan. Jalma di zaman ayeuna, talidor kana salatna. Padahal eta dosana, kacida pisan gedena. Nabi atos nyarioskeun, dina hadis dijelaskeun. Umat Islam akhir zaman, kana salat naringgalkeun. Tinggal salat 5 waktu, poho ka Allah nu satu. Lamun jalma masih salat, aya harapan salamat. Tapi lamun geus teu salat, baladna si iblis laknat. Bakal poho kana tobat, paehna moal salamat. Hirupna moal manfaat, usahana ge darurat. Bakal cilaka mautna, seuneu neraka tempatna. Jalma anu tara salat, rogina dunya akhirat. Dina hadis diterangkeun, ku Rasulna dijelaskeun. Nu sok taledor salatna, 15 siksaana. Genep siksaan duniana, 3 di waktu mautna. 3 di jero kuburna, mangka urang sing paurna. 3 deui nu beratna, dina poe kiamatna. Siksa anu di duniana, diangkat berkah umurna. Kadua kucel bangetna, teu aya sinar wajahna. Katilu kabeh amalna, ditolak ku pangeranna. Kaopatna teh doana, teu pisan ditarimana. Kalimana teu kabagean, doana para solihin. Kagenep nu rugi pisan, mautna teh tanpa iman. Siksaan waktu mautna, kacida pisan hinana. Kacida pisan laparna, kacida pisan hausna. Najan salawat nginumna, moal leungit halab-habna. Siksaan jero kuburna, digencet liang lahadna. Kutarik kencetanana, nepi ka potong tulangna. Dihuru kuburanana, ku seuneu banget panasna. Dipanggang dina ruhakna, ti beurang jeung ti peutingna. Allah ngirim ka kuburna, oray nu banget gedena. Sujaul Akra ngaranna, macokan kana badana. Terus teu aya eureuna, dugi poe kiamatna. Siksaan poe kiamatna, malaikat nu beungisna.
mawa rantai besi baja panjang 70 hasta dikalungkeun ka pundakna diasupkeun ka sungutna ditobloskeun ka duburna atuh kacida nyerina eta kitu siksaana jalma taledor salatna. Jibril turun ka rasulna nyandak wahyu ka nabina ya Muhammad perhatikeun wahyu ti Allah regepkeun Allah moal narimana ti jalma tara salatna puasana sodakohna teu ditampa sadayana kitu deui jeung hajina wala amalna zakatna sagala rupa amalna Allah moal narimana jalma nu tariku salat tilandat ku kitab 4 Taurat Injil ngalaknatan kitu deui Jabur Quran unggal poe jeung petingna Allah nurunkeun laknatna rebu laknat diturunkeun kanu salat sok ninggalna malaikat ngalaknatan ti langit 7 lapisna Muhammad ulahnya ahna ka jalma tara salatna mentongna di syafaatan teu asup ka umat anjeun jalma nu tinggal salatna di mana gering payahna ku anjeun tong dilayadna sabab deukeut jeung iblisna ulah nganter janajahna bisi ka bawa laknatna ulah salam ka manehna ulah dibere daharna ulah dibere nginumna ulah sobat jeung manehna ulah kumpul jeung manehna bisi ka bawa adabna jalma nu tara salatna henteu aya agamana jauh ti rahmat Allahna jauh hampura Allahna di akhirat digolongna ka golongan munafikna digandakeun siksaana 2 kalian nyerina mungkin poe kiamatna dibangkolkeun teh leungeunna ditalikeun ka pundakna malaikat ngagebugna dibuka lawang sakorna diasupkeun narakana dina naraka barengna jeung karun haman rejeungna jalma nu tara salatna milu ngalanat sanguna kadaharan ngaduakeun supaya dilaknatan maneh teh musuhna Allah bongan maneh tara salat maneh teh geus ngadaharan rizki loba ti pangeran tapi henteu ngalakonan parentah salat pangeran di mana make pakaian acuk milu ngalaknatan mun Allah teu marentahkeun rek kabur ti badan anjeun kitu omongna si baju bawaning ku teu satuju
imah oge ngalaknatan barina jeung ngaduakeun mudah-mudahan teh anjeun kaluar ti imah anjeun balikna ulah salamet sabab anjeun tara salat jalma anu tara salat tilanatun ya akhirat maut nasiga Yahudi dibangkit kawas Nasrani lamun jalma geus teu salat bakal nurut kana syahwat nurut kana hawa nafsu anu ku Allah dibendu mun jalma nurut syahwatna jadi jahat teh ahlakna di waktu Nabi diisrokeun ningal jalmi dipeprekeun di mana geus bubuk pisan ku Allah dikembalikeun kituna terus-terusan henteu aya eureun-eureun Kujeng Nabi ditaroskeun ka Jibril teh ditanyakeun eta teh jalma nu berat sirahna teh kana salat males ngalakonanana dugi kaluar waketuna lamun urang boga istri kana salatna teh anti Lawi hade diserahkeun sabab eta balad syaitan najan gelis ratu dunia nu kitu eueuh hartina sabab ari geus maut mah gelis awon samitana kitu deui kade babu kana salat henteu timu urang menang dorakana mun teu ngajar ka manehna kajen pamajikan goreng tapi kana salat rajin istri kitu mawa berkah rumah tangga moal susah deui lamun boga anak tapi teu daekeun salat leuwih hade usir bae sabab mawa kana suwe dulur-dulur sadayana ajar barudak ke salatna ti umur 7 tahunna dugi tahun 10na lamun geus 10 tahun manehna wani ninggalkeun kupingna teh disintrekan itung-itung pelajaran lamun urang teu ngadidik kamurang kali aralit bakal ngagugat ka urang di yaumil kiamat terang urang moal asup surga mun ka anak lalawara nu dihisab pangheulana salat nu 5 waktuna mun beres rukun salatna bakal beres sagalana lamun teu beres salatna bakal sulit ka dituna jalma nu beres salatna beres rukun jeung salatna ditambah kamuliaana ku Allah sifat rahmana dihilangkeun karipuhna dina neangan kasabna diangkat siksaanana jero pakuburanana
di waktu nampak kitabna ku pandangan katuhuna di waktu nyukang sirotna seperti kilat nyamberna bakal ka surga asupna kalawan tanpa hisabna nu ngalakonan salatna geus ngadekeun agamana anu teu daek salatna ngaruntuhkeun agamana hayam syukur ka Pangeran ka Allah sifat ramana manfaat ka bani insan kongkorongok subuh pisan bisa ngahudangkeun jalma dina waktu janarina sapi oge nganuhunkeun ka Allah sifat almanan bisa ngolah kana sawah manfaat eukeur panyawa anjing oge milu syukur ka Allah Rabbuna syakur hirupna anjing manfaat ngajaga bangsat ngaliwat bagong oge milu syukur ka Pangeran Rabbun Ghafur najan henteu patut bangun tapi masih keneh untung teu jadi tariku shalah anu ku Allah dilaknat sabab lamun bagong paeh paling oge jadi tanah tapi ari manusia mah dihisab poe kiamah he dulur muslimin kuatkan iman sing yakin kade ulah tinggal salat nun ngaku umat Muhammad lamun hayang nadi aku ku Nabi Muhammad tangtu hayang menang syafaatna kudu benerkeun salatna kitu deui dina wudu usahakeun masing timu salat teu meunang ditinggal salagina aya akal lamun teu bisa nangtung bari diuk bari ngadang bari nangkarak ge meunang sirahna diuk sirahna kedah di wetan mugi urang sadayana di aku jadi umatna umat Muhammad nabina rasul anu pangmulyana lobakeun ngaos sholawat supaya kenging syafaat sakieuna sehat abdi mudah-mudahan katampi ku Allah Rabbul Izzati kalayan ikhlasna hati mudah-mudahan manfaat dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Purwakarta tahun 1977. Wassalam.